Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa ajrun karim. Buka surat Al-Anfal ayat 73-74. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkeun bahkan disyariatkeun dina tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Malah disambung jeung a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kecap fitnah anu ku Nabi diistiadahan. Kagoreng patutan. Boh dina mangsa hirup atawa sabada maut. Atawa kagoreng patutan tina pangusap dajjal. Urang tiasa kaudingan naon salaresna dugi ka Nabi isti'adah tina persoalan fitnah, tina persoalan kagoreng patutan eta. Tangtosna engke bakal diungkap di antawis fitnah nu ku Nabi diterangkeun. Malahanan salah sahiji tanda-tanda kiamah Nabi nyebatkeun ku kalimat tadharul fitanu. Tembongna fitnah. Tembongna kagoreng patutan. Anu tangtosna di mana eta kagoreng patutan geus mayoritas di dinya anu bakal munculna iqab, anu bakal datangna siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu mangka di dieu simkuring ngungkapkeun pidawuh Allah anu tadi. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Jalma-jalma kafir sabagian jeung sabagianana silih bantu, silih tulungan, bahu membahu. Jadi ulah dianggap jalma kafir teh henteu silih bantu. Sakali mangsa maranehna bakal silih bantu nalika aya maksud jeung tujuan tertentu. Komo upami aya maksud jeung tujuan tertentu pikeun ngelehkeun lawan, itu luar biasa silih bantu silih tulunganan.
Jalaran kitu saur Allah. Illa tab'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Upama maraneh teu migawe dumasar parentah-parentah Allah, teu gancang balik kana aturan-aturan ti Allah, mangka bakal terjadi fitnah-fitnah di bumi jeung karuksakan-karuksakan nu kacida gedena. Nah, dina riwayat Abu Daud nomor hadis 4242 kata Nabi jilid 4 halaman 84. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngariung jeung para sahabat, di antarana aya Umar bin Khattab. Ternyata Rasulullah waktu harita fazakarol fitana nerangkeun nu ngaran fitnah-fitnah. Dugi ka anjeunna nyebatkeun zakarol fitanal ahlas wassaror wadduhaima. Ku para sahabat ditaroskeun, ya Rasulullah, naon nu ngaran fitnah ahlas? Rasulullah haritang waler fitnah ahlas teh nyaeta harabun wa harbun. Artina bakal muncul fitnah ieu mah terjadina mumusuhan, terjadina papaseaan, bahkan terjadi tingkat peperangan. Itu anu kahiji. Naon anu jadi faktor penyebab terjadi eta? Moal teu urusan-urusan duniawi. Mata Allah mengungkapkan dina Al-Qur'an ku kalimat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yen amwal jeung aulad teh itu bagian tina fitnah, ujian, bahkan teu mustahil munculna kagoreng patutan. Upami urang ninggal dina media ayeuna, coba nungaran istilahna permusuhan, nungaran tawuran, nungaran papaseaan, itu hampir channel aya wae berita eta. Bahkan lain hungkul muslim jeung kafir. Bahkan terjadi kafir jeung kafir, muslim jeung muslim, muslim jeung kafir, bahkan aya oge tepi ka setingkat keluarga terjadi. Malahanan tepi ka ayeuna mah teu aneh, budak jeung kolot teu aneh, tatangga jeung tatangga, bahkan istilahna jeung baraya. Persoalanna moal teu urusan-urusan duniawi. Sigana di Bojong Sereh pernah aya anu pasea lantaran warisan. Aya henteu parbut dina urusan warisan. Padahal pan eta teh nu Allah. Nalika saurang jalma ngantun pan sadayana balik ka Allah. Dirina dicandak ku Allah, ari kakayaanana nya balik ka Allah. Ngan Allah teu periyogieun maka nurunkeun anu ngaran hukum waris, beres ku eta mah. Lantaran diabaikan hukum ti Allah nya jadi masalah pan tungtungna. Matak upami teh mah aya jalma nu ngantun kudu nyadar lain anu kulawarga sadayana baralik ka Allah Subhanahu wa taala ti mimiti dirina tapi ka aset-asetna ngan ku Allah diatur tah sok pake hukum waris beres. Malah di kamari mah dina bahasa kanggo ngisi istifta risalah ternyata bupa hampir 5 masalah muncul kanggo dina terbitan sasih nu ayeuna itu sadayana bab waris cing teh duka zaman Covid itu. Dugi ka istilahna seueur pertarosan bab waris. Nah, bahkan anu sumping itu rata-rata persoalan eta terjadi masalah. Malah dugi ka aya nu pasea itu tina urusan eta. Mata Allah meningatkeun kade lamun geus gubrak kana urusan masalah materi itu biasana bakal muncul benih-benih bibit-bibit fitnah eta teh. Nah eta harobun.
waharbun, terjadi nungaran papaseaan, terjadi peperangan, terjadi nungaran tawuran dan segala macam. Itu fitnah nu kahiji. Nu kadua Rasulullah meningakeun ku kalimat fitnatus sarah. Ternyata dina waleran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nguningakeun yen eta mah fitnah teh bakal munculna jalma-jalma anu yazumu minni walaisa minni. Loba jalma nu ngaku-ngaku turunan kaula padahal lain turunan kaula. Bahkan di nalapad nu sajen mah eta teh nu disebut dahonuha nya eta hasud. Nah hapangna muncul samodel dahonuha dituluykeun yazumu minni walaisa minni. Pan jadi jalma teh samar. Ieu teh ngaku-ngaku turunan nabi tapi kumaha ieu silsilahna, kumaha ieu istilahna jalurna, pan teh teu jelas. Bahkan dina Bukhari mah yen anu ngaran dakhonun teh munculna jalma-jalma anu yahduna bi ghairi hadyi wa sunnatuna bi ghairi sunnati. Munculna jalma-jalma nu nuduh-nuduhkeun pituduh nabi padahal lain ti nabi. Nyunnah-nyunnahkeun nu padahal lain sunnah ti nabi. Tepika jadi muncul pan di masyarakat teh ieu teh nu mana? Cek ieu sunnah, cek ieu bid'ah. Cek ieu bener, cek ieu salah, kan loba teu jelas. Nah muncul ketidakjelasan lantaran lobana jalma-jalma anu yahduna bi ghairi hadyi wa sunnatuna bi ghairi sunnati. Jadi muncul terjadi masa dahon, artina loba hasud. Tak kerjalma-jalma anu awam, kerjalma-jalma anu tara mengkaji itu bisa jadi ragu gitu kan. Bisa jadi ragu. Malahan tepika hal-hal anu geus jelas bid'ahna lantaran loba siaran-siaran anu ngateu bid'ahkeun tepika jadi nanyakeun deui ieu teh laras bid'ah kan jadi ragu. Naon sababna? Lantaran loba jalma-jalma anu nerang-nerangkeun nu geus jelas bid'ah, nu geus jelas dolalah tapi loba pembelaan-pembelaan, loba jalma-jalma anu nyunah-nyunahkeun sehingga terjadi keraguan. Itu masa dakhon, masa hasud. Tak nalika seueur anu naroskeun. Mana cina dalilna anu nyarek? Talaput biniat, mana dalilna anu nyarek nu ngaran muludan? Mana dalilna anu nyarek ngeunaan masalah rajaban? Tepika muncul pertanyaan kitu, da salah nanyakeun atuh cing teh. Lain neangan dalil anu nyarek, justru mana dalilna anu marentahkeun tanyakeun mah kanu migawe. Nah bet dipigawe tungtut dalilna. Ari kanu teu migawe mah teu kudu nuntut dalil. Da urusan ibadah mah lain urusan anu nyarek tapi aya teu nu marentahna. Lamun dina urusan dunyawi kakara nu dituntut anu nyarek. Lamun teh mah palawargi tukang dagang pek wae rek dagang naon wae oge bebas. Ngan aya dalil nu nyarek eureun. Wayahna tah sanajan payu daging babi teu meunang dagang daging babi pan aya dalil nu nyarek. Sanajan istilahna ieu teh payu tapi aya dalil nu nyarek wayahna eureun. Muamalah mah pokok dasar dipersilahkan. Tapi nalika aya dalil anu nyarek eureun. Tapi persoalan ibadah mah cicing tong maka der migawe. Mun aya dalil nu nitah kakara gawean gitu pan. Ieu salah nanyakeun kanu tara mana dalilna nu nyarek. Nu tara nanyakeun kanu osok mana dalilna anu marentah kuduna kitu. Lamun ibu-ibu ditaros mana dalilna nu nyarek lain kitu. Mana dalilna nu marentah da di dinya nu migawena. Nah, ieu muncul, Bu. Dakhonun masa dakhon naon lantaran bermunculan jalma-jalma anu nuduh-nuduhkeun nu lain pituduh ti nabi, nu nyunah-nyunahkeun lain sunnah ti nabi. Mata terjadi dakhonun yazumu annahu minni wa laysa minni. Padahal saur nabi
innama auliyaul muttaqun. Ye wali-wali kaula mah jalma-jalma nu tarakwa. Nabi teu merasa bangga lantaran nempok gen keturunan. Nabi teu ngarasa bangga lantaran ku performan, tapi Nabi merasa bangga teh innama auliyaul muttaqun nyaeta kajalma-jalma takwa. Sanajan turunan anu caket komo turunan anu jauh tapi kosong tina nilai-nilai ketakwaan lain hiji kareueus Nabi, tapi kareueus Nabi mah sanajan jauh secara gen bahkan secara nasab, tapi al muttaqun ieu kadeudeuh ka cinta Nabi. Nah, fitnah nu kadua teh dahonun. Fitnah anu katilu nyaeta duhaima. Naon duhaima? Munculna penguasa tapi buta. Naon maksudna? Tapi ka istilahna munculna penguasa dipilih, diangkat, dijunjung tinggi, tapi sanggeus cicing justru ngadon nampiling, ngadon neunggel. Tapi ka istilahna lamun diibaratkeun mah siga nulungan anjing kadempet. Hanas diangkat, hanas dipilih, tapi lain memberikan kebaikan, malah justru merek haripuh jeung kasusah. Ieu bakal muncul. Bahkan nalika terjadi eta naha eureun moal, tapi kemuncul ke jalma-jalma anu yusbihu mukmin wa yumsi kafir. Isuk-isuk muncul aya jalma nu mukmin tapi pas sore kafir. Terjadi. Naon sababna? Lantaran geus teu make ukuran. Jadina munculna jalma-jalma munafik. Sehingga Rasulullah kantos ngungkapkeun ku ungkapan yen manusia teh jadi pustotoeni dua bagian. Aya manusia anu imanun la nifaqo, aya manusia nu iman teu aya kamunafikan, aya oge manusia nifaqun la imana, munafik teu aya iman. Nalika geus bermunculan jalma-jalma munafik teu aya iman, maka didinya bakal datangna dajjalun kadzabun. Dajjal jeung kadzab. Ieu diantawisna Nabi nerangkeun persoalan-persoalan fitnah. Nah malah upami urang ninggal tina berbagai kitab, ternyata hampir kitab bade dina Sahihain atanapi dina kitab-kitab sunan, ternyata hampir dimuat tentang masalah kitabul fitan, ngeunaan fitnah-fitnah. Luar biasa. Bahkan upami dina Bukhari itu khusus kitabul fitan, panjang anjeunna ngabahas. Dina Abu Daud, bahkan dina Sunan Ibnu Majah oge langkung rinci. Di antawisna kusim kuring diungkapkeun nu aya dina kitab Ibnu Majah. Upami tadi dina Abu Daud. Dina Ibnu Majah diuningakeun kitabul fitan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngungkapkeun di antarana aya 5 macam nu Nabi salilana isti'adah sieun kaalaman. Nu mana diantawisna? Ternyata saur Nabi yen awas hiji mangsa bakal terjadi masa anu maranehna la yazharul fahisah fi qaumin qattu hatta yu'linu illa pasafihi mutta'un wal auja. Saur Nabi yen engke mual tembong perzinaan, prostitusi, pergaulan bebas di hiji kaum, sehingga nalika engke mah terang-terangan pelaku-pelaku seperti itu, maka Allah bakal nurunkeun nu ngaran taun jeung al-auja, kasangsaraan. Nah, upami teu mah urang rek jujur, munculna berbagai wabah virus itu mungkin diantarana disebabkan geus lobana nu ngaran pergaulan bebas. Malah
Di negara-negara tertentu mapan perzinahan teh lain diberantas tapi dilokalisasikan. Tapi ka nalika aya jalma-jalma anu hidung belang eta teh geus moal salah aya daerah-daerah atau tempat-tempat anu memang dilegalkeun. Nah, lamun tema terjadi sa model kitu bakal kumaha ulah salah lamun didinya Allah nibankeun ngaran al-auja. Nah, di zaman Nabi Lut ketika muncul nungaran penyakit menjijikan. Di zaman Nabi Lut terjadi nungaran istilahna penyakit anu menjijikan. Bahkan istilahna selain wabah-wabah terjadi nyata terjadi oge azab-azab anu siga terjadi hujan batu jeung nu sejenna. Ternyata persoalanana naon? Persoalanana itu geus munculna pergaulan bebas dina mangsa eta. Mata orientasi para nabi dina dakwah itu ternyata itu aya hal-hal anu diprioritaskeun. Upana Nabi Lut itu diutus ku Allah teh pikeun nyaeta memeres akhlak anu paling pokok serajaba tauhid. Lantaran terjadi pergaulan bebas model kitu. Itu terjadi nungaran naon wabah at-taun. Nah dina kitab Sahih Al-Bukhari itu aya khusus pembahasan tentang persoalan taun. Lamun kusim kuring dibaca itu ternyata lebih bahaya, lebih menjijikan gitu kan. Namun marginalika jalma kena virus eta langsung bintik-bintik melendung tapi ka bucat. Sehingga istilahnya menularna luar biasa. Matak wajar nalika Umar bin Khattab anjeunna bade ka Syam Suriah. Ternyata teu acan dugi itu diwartosan ku Abu Ubaidah yen tong dituluykeun perjalanan lantaran di Syam terjadi wabah anu hebat taun. Ternyata dina waktu harita Umar bin Khattab anjeunna bingung tuluykeun atawa henteu ieu perjalanan. Tapi hebat sekapasitas Umar bin Khattab nalika anjeunna rek nyana keputusan kapaksa anjeunna ngondang kaum muhajir. Diundang kaum muhajir, ternyata diajak musyawarah. Nah, dina musyawarah jeung kaum muhajir, ternyata teu aya keputusan antara anu menaraskeun perjalanan jeung anu miwarang mulih deui. Nah, Umar bin Khattab lamun terjadi musyawarah anu teu acan tuntas, anjeunna tara wantun nyana keputusan. Nah, ieu mah geus baralik cenah lantaran geuningan terjadi perbedaan. Cek ieu urang tuluykeun, cek ieu urang balik. Maka saatos marulih kaum muhajir, maka Umar ngundang kaum Ansor. Cing kumaha cek kaum Ansor. Nah kudu dituluykeun ka Syam teh, nah kudu balik deui. Ternyata dina waktos harita keputusanana sami. Kaum Ansor oge teu gaduh keputusan antara anu miwarang angkat jeung miwarang mulih. Nah, cek Umar kumaha geus baralik, ieu can aya kaputusan. Sehingga katiluna anjeunna ngondang saha tokoh-tokoh Quraisy. Saatos diondang tokoh-tokoh Quraisy, mangka tokoh Quraisy berkesimpulan dina eta musyawarah urang mulih deui ulah diteraskeun ieu perjalanan. Mangka Umar mutuskeun waktu sarita tos ayeuna mah urang mulih ulah nuluykeun keputusan. Hebat Umar bin Khattab jalma nu cerdas. Tapi nalika anjeunna rek netepkeun hiji keputusan anu membawa masyarakat melalui forum musyawarah. Luar biasa. Mata pantes upama Rasulullah meningakeun yen pamanistasaro lam yakdam rusda. Lamun anjeun hiji persoalan nganggo musyawarah moal kehilangan petunjuk. Tapi lamun anjeun mutuskeun hiji persoalan teu make musyawarah itu moal lepas tina kekeliruan. Itu saur Nabi. Lamun anjeun make keputusan tanpa musyawarah moal lepas tina sebuah kekeliruan. Tapi lamun anjeun mutuskeun dengan musyawarah itu moal lepas tina nu ngaran petunjuk. Aya wae petunjuk teh lamun ngagunakeun musyawarah. Dan musyawarahna kedah benar-benar mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan satu kesepakatan. Lain musyawarah sepakat heula, tuluy di bawah musyawarah itu lain musyawarah.
Rata-rata pan rek musyawarah teh nyeun heula kesepakatan geus kitu bahwa musyawarah ya hasil musyawarah padahal memeh musyawarah ge geus boga kesimpulan eta musyawarah sanes. Musyawarah mah benar-benar mencari sebuah kesepakatan dari hasil mengeluarkan ide-ide anu laras-laras mencari kemaslahatan. Ya Umar. Tah, nalika keputusan Umar, ayo ayeuna mah urang balik deui ulah nuluykeun perjalanan. Abu Ubaidah naroskeun. Nah cina anjeun make jeung ingkah tina takdir Allah. Nah bet ingkah tina takdir Allah, maka Umar ngawaler lamun lain ente nu nyaritana ku kuring dihukum tah. Lantaran anjeun anu nyaritana kuring ngajawab yen kuring ingkah tini hiji takdir Allah menuju takdir Allah. Itu jawaban Umar bin Khattab. Tos kitu sumping Abdurrahman bin Auf. Cik Abdurrahman bin Auf teh hanyakal cenah kuring teu ngilu musyawarah. Da lamun kuring ngilu musyawarah bakal nepikeun hiji hadis ti Nabi. Naon tah nepikeun hiji ti Nabi? Saur Nabi, lamun di eta tempat terjadi wabah, mangka urang ulah sumping ka eta tempat kalawan jalma-jalma nu aya di eta tempat tong kaluar. Nah, eta dalil lockdown. Gitu. Jadi dalil lockdown teh kitu. Jadi upama misalkeun di taruh misalkeun di Bojong Sereh terjadi wabah, hartosna urang Bojong Sereh teu meunang kaluar, jeung nu ti luar teu meunang asup. Tapi orang Bojong Sereh kedah dijamin segala rupana gitu. Lamun teh mah misalkeun wilayah kecamatan Pamengpeuk di lockdown, hartina ulah aya nu asup ka kecamatan Pamengpeuk, urang Pamengpeuk oge teu meunang kaluar, tapi aktivitas wilayah eta gitu kan. Jadi upami teh mah misalkeun bade lockdown gitu kan orang enak simpang siur kumaha tah solusina. Mata kamari dina bade Idul Adha Pak Bupati nyebatkeun nalika antara Idul Adha margi aya instruksi Idul Adha itu kedah di bumi masing-masing atanapi ya pokona teu kengeng di masjid lah. Nalika istilahna gempangan sareng para ormas jeung tokoh-tokoh kalebet naon simkuring memberikan masukan oge, ternyata kesimpulanana itu bisa dilaksanakan Idul Adha dengan seizin Satgas Covid setempat kan gitu kesimpulanana. Anjeunna nyebatkeun ada 36 RW yang mesti di lockdown, tapi dalam survei, masih dina survei. Sehingga ke nu RW eta khusus di lockdown kalawan dijamin ku pemerintahan. Tapi saat tos dipariksa ternyata teu oge gitu kan. Jadi itu nu mana gitu kan. Upami urang bade ngagunakeun antisipasi sapertos Umar bin Khattab sapertos kitu, hartosna upami daerah Syam harita terjadi mangka teu meunang aya nu asup ka Sam, mangka urang Sam oge teu meunang kaluar, tapi dijamin gitu kan keune sajero eta. Pami misalkeun per RT nya RT eta meureunnan ulah berkeliaran teh. Lamun sa RW eta, mun desa ya sa desa eta. Lamun sa Kabupaten Bandung nya sa Kabupaten Bandung berarti meunang sa Kabupaten Bandung mah. Ngan teu meunang kaluar ti Kabupaten Bandung atawa urang luar teu meunang asup ka Kabupaten Bandung, tergantung wilayah lockdown-na bade wilayah sakumaha, nah per desa, nah per camat, nah per kabupaten atau kota. Itu upami orang ninggal kajantenan Umar bin Khattab dina harita menangani terjadina wabah di Syam. Tah, anu kurang tiasa dicandak tina eta yen Allah nguningakeun lamun geus terang-terangan jalma fahisah mangka illa pasapih mutaun wal auja, Allah bakal nurunkeun nu ngaran taun. Mungkin istilahnya virus-virus nu sajen. Bahkan bakal terjadi virus-virus anu memang satu acana itu pernah terjadi. Itu disebabkeun naon? Mungkin itu al fahisah geus terang-terang.
Nu kadua, ternyata dina eta hadis Rasulullah ngeningakeun di mana-mana jalma-jalma anu yankusul mikyala wal mizana, di mana jalma-jalma ekonom-ekonom geus teu jujur ngurangan timbangan atawa ngurangan ukuran, didinya Allah bakal nurunkeun nyaeta naon? Kurangna bahan-bahan pokok. Ku Allah bakal dikurangan nu ngaran bahan-bahan pokok. Ngahaja. Naon sababna? Di mana ekonom-ekonom geus teu jujur. Jadi upami bade jujur piraku setingkat negara Indonesia nu disebut negara nu subur di dunia, termasuk 5 negara nu subur, itu serba kekurangan aya naon tah sabenerna. Nah, kurang ahli seueur pakar-pakar ekonom Indonesia nu ngamajukeun negara batur. Loba jalma-jalma anu memang istilahna calerdas, kekayaan negarana luar biasa, tapi kadang-kadang loba kekurangan, itu aya naon sebenarnya. Bahkan istilahna pan orang kungsi diimpor uyah di India, kungsi diimpor cengek ku Jepang, itu kumaha ya. Tapi ke setingkat negara Indonesia kudu dibantu ku negara-negara sahandapeunana, padahal diakui negara-negara nu subur. Ya naon persoalanana? Ahli ekonomi di mana-mana. Bahkan istilahnya luar biasa. Upami SDM Indonesia nu di luar negeri luar biasa gitu kan. Tah ieu Allah ngungkapkeun ngalangkungan Rasulna teu mustahil dikurangan eta teh lantaran lobana nu ngaran ekonom-ekonom anu teu jujur. Zaman saha eta terjadi? Itu zaman Nabi Syuaib. Ternyata Nabi Syuaib dina dakwahna ka umat anjeunna amanatna wala tankusul mikyala wal mizan. Umat ya para pedagang anjeun kudu jujur. Ulah tepi ka ngurangan timbangan, ulah tepi ka ngurangan ukuran. Kira-kira ku ibu jeung ku bapa anu geus dikemas eta teh pas henteu? Mun teh mah ukuran sakilo eta teh nya sakilo. Lamun teh mah misalkeun aya ukuran 25 kilo, nya 25 kilo. Malah simkuring pernah ngahaja beli barang-barang nu geus dikemas kiloanana, dibuktikan ternyata wah kurang jeung kurang. Bahkan istilahna ukuran pan anu kuduna misalkeun ukuranana sekian, ternyata dibuktikan dicek lain. Itu kan geus terjadi gitu kan. Teu mustahil tina penyebab eta Allah memberikan balasan nyaeta dikurangi keperluan pokokna. Naon jadi sabab lantaran ieu ekonom-ekonom. Mata salarasna lain ngan sekedar teori, tapi akhlak dina ekonomi ieu anu kudu dibina. Secara teori gampil. Bahkan simkuring mangaheureuyan dagang mah da teu kudu sakola atuh, nu penting mah mikire lamun ngajual aya untung geus sakitu. Lamun geus bisa malahanan pan aya jalma anu pinter gitu kan, tapi bisa ngagoreng daging ku gajihna tanpa modal, tapi dia bisa istilahna memanfaatkan karya produk nu sajen tapi manehna bisa beunghar. Padahal sakolana teu sabaraha, berarti hebat. Gitu kan? Jadi nu ngaran istilahna teori ekonomi komo nyakola teu nyakola oge geus kapikir teori ekonomi mah, tapi persoalanana lain masalah teori, tapi kumaha akhlak para ekonom, akhlak para pedagang ieu nu kudu dibina. Jadi rata-rata kaprovokasi kudu ngaran keuntungan, lamun teu jujur teh sieun saeutik bati, lamun teu jujur teh sieun sangsara, sieun teu jol beunghar, sehingga akhlak dina ekonomna jadi teu aya lantaran kaprovokasi kudu ngaran materi eta. Padahal justru imbasna bakal jadi ripuh nalika terjadi ekonom-ekonom seperti eta. Nah, ieu Allah Rasulullah mengungkapkan itu fitnah, kagoreng patutan terjadi. Nu katilu nalika Nabi nyebutkeun mun maraneh geus yamnauz zakat, geus narahan zakat, maka Allah bakal yamnaul qatra, bakal nahan hujan.
Lamun tepi kata aya satu-satu nu kumarayap di dunya Allah geus moal mere hujan. Tapi Allah masih mere hujan lantaran masih kena aya satu-satu anu kumarayap. Tah ieu akibat. Padahal hujan teh mangrupakeun barokah. Sumber rezeki, bongan sumber rezeki ti Allah tuluy geus aya teu daek infak, teu daek zakatnya ditahan. Mata Allah mengungkapkan ku kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum teh hartina sumber rezeki teh hujan tuluy nalika ku Allah dipaparin tuluy geus aya teu diinfakkeun teu dizakat teu dikaluarkeun zakatnya nya ditahan. Nu kaopatna lamun tepi ka jalma-jalma geus ninggalkeun ahdullah janji-janji Allah atanapi ninggalkeun syariat tah engke Allah bakal mere pamingpin teh nu ngewaeun ka aranjeun. Jadi bakal salah engke boga pamingpin teh datang ti musuh aranjeun sehingga loba hak-hak aranjeun dirampas. Naon sababna? Nu kuduna milih pamingpin make ukuran katerangan. Kira-kira ari milih pamingpin teh kudu kumaha. Kerja mah anu berpegang kana syariat moal asal-asalan. Tapi bakal istilahna idealis jeung nu ngaran ideologis bakal dijadikan ukuran. Tapi lamun teu make ukuran agama, ngangkat pemimpin teh lain ideologis tapi materialistis. Sehingga loba jalma ngan ala kadar disogok dengan sekian rupiah itu tanpa berpikir akibat ieu jelema teh saha. Ternyata jalma jero-jeroanana ngamusuhan mika ngewa sehingga istilahna nalika terjadi teu mustahil itu bakal merampas hak-hak aranjeun. Mata urang dina milih pamimpin teu enteng dina hartos saha. Lamun teu mah tepi ka ngangkat imam saha jalma anu memang kapasitas hafid Qur'ana, lamun dipandang sami saha anu tepi ka hafal dina hadisna, lamun tepi ka dipandang sami saha anu istilahna pangsepuhna, tapi kan jadi ukuran dina salat oge henteu asal-asalan. Komo pikeun mimpin hiji nagara atau daerah itu teu bisa, tapi orang kudu kepikir kumaha tah ideologisna atanapi mungkin istilahna kondisi tentang pemahaman terhadap agama. Nah, jadi teu asal-asalan. Tah umat lantaran geus teu berpegang deui kana agama, teu berpegang deui kana syariat, maka asal-asalan sehingga Allah bakal mere pamimpin anu datang ti musuh marane nu teu mustahil bakal merampas hak-hak marane. Wallahu a'lam. Laras jeung teu laresna mah ngan sim kuring kantos ngobrol jeung hiji profesor ahli ekonomi. Secara ukuran anjeunna lamun teh mah dana haji 25 juta kali 250.000 urang kali 10 tahun atau 15 tahun kira-kira keuntunganna sabaraha. Teu acan tina hal-hal anu sejen. Secara hitungan ekonom itu minimal Islam Indonesia kudu geus ngamiliki pesawat khusus pikeun haji jeung umroh, memiliki hotel khusus di Mekah jeung di Madinah. Itu ukuran ekonomi. Kenyataanna tong boro mah ngamiliki kapal, tong boro ngamiliki hotel di Mekah di Madinah pan. Malah dugi ka istilahna modal pokona oge kan kurang jelas gitu kan. Ka mana tah? Tak ketika muncul kamari ngeunaan masalah kengeng henteu upami teh mah ngeunaan dana wakaf itu dianggo infrastruktur kan muncul persidangan sidang di Dewan Hizbah lantaran muncul persoalan-persoalan sapertos eta. Jadi hitungan ekonomi seperti eta. Tapi kadang-kadang pan teu aya tah. Padahal eta teh muncul ti ahli-ahli ekonom. Jadi lamun urang Islam di Indonesia hampir per tahun 250.000 pemberangkatan
teu acan umroh hampir tiap minggu memberangkatkan duka sabarah ribu per mingguna. Jadi keuntungan berapa gitu kan? Sehingga secara hitungan ekonom itu bisa memiliki pesawat khusus, bisa memiliki hotel di Mekah, di Madinah. Tapi kenyataannya aku raos kusim kuring, nalika istilahna angkat ibadah haji, ngangkat umroh, ternyata hotel Indonesia jararauh, eleh ku Malaysia. Padahal Malaysia negara alit. Itu kawan, lantaran booking Malaysia leuwih ti payun. Bahkan istilahna subsidi ke jemaah hajina. Bahkan setingkat Inggris aya subsidi keur jelema anu keur jalmi-jalmi anu angkat haji gitu kan. Luar biasa kan nu sajen. Perkembangan jeung istilahna membantu karena peribadahan. Jadi eta diantawisna informasi-informasi aya ka mana ieu salaresna lamun ukuran sapertos kitu. Nah, ieu lamun teh mah umat Islam geus naringgalkeun syariat, ninggalkeun aturan Allah, kade bisi boga pamimpin anu datang tinu ngamusuhan aranjeun sehingga loba hak-hak aranjeun dirampas. Lamun boga pamimpin nu kalima kalawan teu mentingkeun kitabullah, teu jadi prioritas ukuran aturan Allah, bencana bakal datang di mana-mana. Aneh pan, upami teh mah misalkeun anggota legislatif, eksekutif mayoritas muslim, tapi kadang-kadang studi banding undang-undang, aturan itu kadang-kadang ke negara sekuler, ke negara liberal, bahkan ke komunis kan, padahal ieu teh mayoritas legislatif, eksekutif, yudikatif muslim mayoritas. Tapi kadang-kadang nyeun studi banding lain ke negara muslim. Bahkan kadang-kadang lain menjadi ukuran tah minimal ngajadikeun ukuran hukum-hukum ti Allah. Lantaran sadayana dina Quran semua persoalan geus tuntas, semua persoalan aya jawaban. Tapi kadang-kadang teu perhatian karena undang-undang Allah. Mata wajar lamun teh mah terjadi bahasa. Nah, dina ayat anu tadi saur Allah, yeuh jalma-jalma kafir teh silih bantu, silih tulungan. Mun aranjeun teu gancang balik kana parentah Allah, anjeun teu gancang balik kana aturan-aturan ti Allah, kade fitnah di ieu bumi jeung karuksakan di ieu bumi kalintang ageung. Nah, jalaran kitu Allah ngungkapkeun dina ayat anu saterasna, walladzina amanu, jalma-jalma anu iman, wahajaru jeung jalma-jalma anu hijrah. Amanu dina harti jalma anu tasdik, anu ngabenerkeun. Tasdik nalika malaikat atanapi nalika aya hiji jalma sumping ka nabi, terang nabi eta teh malaikat. Ternyata nu ditaroskeun naon iman. Ternyata walara nabi nyaeta iman ka Allah, ka Rasul jeung kana Al-Qur'an. Artina tasdik. Jalma anu tasdik ka Allah, ka Rasul jeung kana Al-Qur'an. Wahajaru jalma anu bener-bener siap pindah tina goreng patut kana sae. Pindah tina dolalah kana hidayah. Pindah tina nungaran kesesatan kana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Margi lamun pindahna tina petunjuk kana dolalah eta mah murtad, lain hijrah. Jalma anu hijrah. Wajahadu fi sabilillah, bener-bener berjuang di jalan Allah kalawan tujuan li'ila'i kalimatillah. Walladzina awau wa nasaru, jalma anu silih tulungan, silih bantu, mangka Allah nyebutkeun ulaika humul mu'minuna haqqan, tah ieu maranehna jalma-jalma mukmin anu sabener-benerna. Jadi keur ngukur mukmin anu sabenerna mah amanu, hajaru, jahadu fi sabilillah, awau wa nasaru, ulaika humul mu'minunal haq. Kumaha ti Allahna
lahum magfiratun keur manehna magfirah wa rizqun karim rizki nu kalintang mulyana. Loba jalma ngalakukeun salah teh sieun teu boga rejeki. Hirup dina bener teh sieun kekurangan rejeki. Justru hirup dina petunjuk Allah, Allah ngajamin ku kalimat rizqun karimun, rizki anu kalintang mulyana. Nah, jalaran kitu di dieu teu aya sanes yen keur ngajaga berbagai fitnah-fitnah fasadun kabirun teu aya sanes iwalti kudu baralik ngaruju kana petunjuk Allah dan Rasulna, balik kana parentah Allah jeung Rasulna. Nalika teu kitu wayahna fitnah jeung fasadun kabir itu bakal terjadi. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, katawisna tos kasebrot panon poe, tos rada kurang kireum kapanasan, kurang cekap heula sakitu kanggo materina. Mudah-mudahan urang sadayana tetep kenging perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang sadayana trust ikhtiar kalawan tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, sok sanajan dina ayeuna teu acan dugi ka level 0, duka iraha level 0 gitu kan, ngan mudah-mudahan teras-terasa nurun tina level 4 kana level 3 sugan ayeuna tos level 2 margi Liga 1 oge tos dikawitan. Piraku pangaosan teh acan we dikawitannya. Sakitu rupina anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi